Edisi ngadahar mie ayam jeung baso. Nah, gitu sahabat. Ayo mari makan. Ya, jadi konten kreator mah kudu segala rupa aktivitas urang kudu dipostingkeun, ngebar uploadan kasih meta. Urang teh hitung-hitung absen gitu, guys. Komo ka pemula-pemula anu lieur mikir konten, anu lieur neangan ide konten gampang, arek ngabaso, arek nyising oge tinggal kontenkeun we baraya. Yuk, ngabaraso heula lah. Lip, basona kumalip, habis lip. Mantul. Mesin. Ya guys, ieu teh ngabaso teh tempatna teh di Cirando, Kecamatan Panjalunya, Cirando. Ya Cirando nya, Bu. Di Cirando ieu teh guys, basona ngeunah. Mie ayamna mantap. Kadarieu nya ulah ka mana deui mareuli teh ya anu sakeliling Sukamantri mah nya. Rumah sering. Ya, kusim kuring ya, konten kreator di Ciberem ya. Ngadahar baso di Cirando, mantap. Baru kamu duduknya. Semoga yang melihat postingan saya ini ya, khususnya kepada pemula-pemula, semoga cepat sukses di tahun 2026 ini. Semoga cepat kontennya dimonetisasi dan semoga cepat gajian dari puluhan juta sampai ratusan juta rupiah. Begitu kawan-kawan. Mie ayam make baso nyam-nyam, bro. Mantap, guys. Aya deui tadi nu ngomong guys, majarkeun teh ngonten teh cenah era ku tatangga. Teu kudu era ku tatangga ngonten mah. Da tatangga oge sabenerna mah ningali video urang, ningali foto urang, ngantara ngalaik tara komen tetangga urang mah nganingalian hungkul tah. Gitu guys. Salamnya dahar baso di Cirando ngeunah mantap. Hadarieu nya mantap baso mie ayamna nya. Salam semangat dari pemula.